Wilujeng sonten sadayana urang patepang deui dina carita harian abdi. Kajantenan dinten ayeuna mah hayu urang cong patepang sareng rerencangan baheula meuniku asa bagja pisan pependak sareng rerencangan baheula teh. Asa kutu sangka tiasa pendak deui kumaha ayeuna teh darama. Mudah-mudahan sadayana sararehat nyaeta teh anu dipikaharep sarerea. Sabari patepang sareng rerencangan, sabari oge nginget-nginget zaman baheula. Baheula mah hayang ulin teh siling sampeur ka babaturan jiga we nu moal papisah. Ayeuna mah upami paamprok teh sok siga nu era nanya ti heula ge. Baheula mah mangkat sakola ge meuni bareng, diajar ge meuni barareng. Nah ayeuna pada kamana rerencangan teh. Sok majahna inget ari zaman baheula nya. Hareureuy gogonjakan meuni rares. Da majahna mah sok hayang deui ka zaman baheula. Saking kubungahna urang hayang patepang jeung babaturan teh teu karasa ti saralak. Masih untung henteu embut-embutan ge. Da cenah teh mah lamun ti saralak embut-embutan meureun we jadi salak jeung rambutan. Tah kieu upami hirup di kampung teh pujur ledok ti saralak aya we cai solokan teh nu ngalir. Nya kitu teh resikona teh sendal capit ge nyoplok kana leutak. Tapi da ku endahna ari hirup di kampung teh rek teh endah kumaha sagala geus nyampak. Beda deui lamun hirup di kota. Hayang cai ge babasaanna mah pan kudu meuli. Tah ieu anu ngaranna babaturan sajati teh anu tiasa ngajagi hubungan ka saya. Da meureun ari jalmi mah kumaha ge urangna lamun hayang boga babaturan anu hade kudu bisa jadi babaturan nu hade oge. Rek sakumaha pinter sakumaha jagona jalma moal bisa hirup sorangan pasti butuh batur nu mantak kudu hade lampah jeung basa ka sasama.